Geus peuting mah jelema loba nu nunutan. Ayeuna mah leungeun teh wani nyampai dina tak-takna. Tungtung ramo hideng nyorosod kana dadana. Nu dicekel nyegikik atoheun irung antel kana cinung bulau hayang nyium pipina. Sengsek bau teungeuna beungeut rengat panona bolong duanana dina sela-sela nu rengat teh ngucur gede. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng di YouTube. Sanajan pagawean kantor ngahunyud, kuring merlukeun indit, pedah we cenah nu nyilatan di pengkolan teh nanggap wayang, barang langka nu nanggap wayang zaman ayeuna mah. Ongkoh karesep ti bubudak, kaindung budak mah pupulih reka babaturan ngadon catur, bebeja alajo wayang mah kuriak gedi idinan. Hara-haraeun nanggap wayang teh bet malam Jumaah, teuing pedah ngaruat, teuing pedah meunang ngitung we meureun. Teu poho nyakuan duit bisi aya naon. Can pati loba nu lalajo teh da wayang nage canprung, kuring sasalenek neangan tempat diuk, geek we dina kursi nu tukang, tekung silila juljol nu lalajo. Beuki peuting nu lalajo mimiti moyeg, kawasna hayang pada awas, marindahkeun pangdiukan ka hareup, teu karasa diuk teh bet jadi pangsisina. Panon neuteup kana wayang-wayang nu diigalkeun, lalakonna teu kudu rame, lalakon cumina laya. Pinternaker dalang ngigalkeun wayangna, meni hirup jeleg we jelema nyaan. Teu kanyahoan aya nu nyedekeun ti gigireun, dilieu teh mojang. Hate deg-degan, rai beungeut indung budak, nya genut, nya bebeng. Ari ieu nu anyar datang. Meni lenjang, di samping latar bodas, kabaya semu beureum. Puguh, panonna laki mana nu teu ngacleng, menjo barang kieu. Ngiring nyali? Cenah semu ngirung, kuring ngised, beungeutna ditutupan ku cindungna, bulau cindungna teh. Seleksek, bau nu teu pararuguh, moal salah, budak nu ditukang hitut. Barudak teh sok resep nyieun onar dinu rame. Hadena nu diuk gigireun cengkat, teuing rek balik, teuing rek kacai. Geuwat we dilandih, si lenjang dibere tempat urut kuring, dihaja sana di sisi, ngarah henteu di heroan batur. Nya lira, ceuk kuring. Nuhun. Cenah meh teu kadenge. Di mana bumi? Nyaket. Tembalna eraeun kawasna, beungeutna teh teu boleh ditutupan ku cindungna. Cindung bulau bangun lemes nutupan sirahna. Gap teh leungeunna kana leungeun kuring, cep tiis, meureun perbawa tiisna peuting. Ret, direret mani bodas ngeplak leungeunna teh. Jauh we jeung leungeun nu di imah, keur masa sangaleun cakeutrek deui. Loba teuing nyeuseuh jeung kukumbah meureun, karunya kitu mah. Tapi keun bae da heureuy ieu teu jeung hate jikan sing percaya. Leungeun lalencop beuki mahabu, ngarames leungeun kuring, hate beuki ratug tutunggulan, panon taki-taki nenjo sakurilingna, rancingeus bisi aya nu nangenan. Duh, leungeun sakieu lemesna, sokomo deui beungeutna, sokomo deui pipina, rada teuing ngagleserna lamun dirampa.
Mun teu rea jelema mah geus kumaha boa. Nya lira. Cek kuring taya picaritaeun. Sareng apa? Ngan di kantun. Tembalna bentes ayeuna mah nyaritana teh da cinungna teu dicekel. Ku hayang mukakeun cinung bulawo teh, hayang neuteuk beungeutna, hayang ngaraga pipina, hayang ngambung, hayang sagala rupa we. Engke uwi sareng saha? Cek kuring Nyalira. tembalna sadang irung deui. Kersa dijajab. Enggak. Tembalna pondok lucu kutimpuhna teu boleh tungkul boro-boro neuteuk beungeut. Ari milik lampahna mah tetela awewe timpuh, tapi maknya awewe lungguh make wani-wani lalajo wayang ti peuting sosoranganan deui. Boa-boa awewe bangor. Tapi kapan cenah tadi ge manehna teh lalajo jeung bapakna ngan ditinggalkeun. Leungiteun bapakna meureun, pantesna teh sieunneun matak muntangan ka kuring ge. Sieunneun aya nu ngaheureuyan. Karunya ku kitu mah artina manehna lain awewe bangor kudu ditangtayungan anggur. Leungeunna angger camewek sakitu ku kuring hantem di ramesan. Gamelan eureun ngadadak. Si Dewala dicabut tina gebog terus kawas nu pidato mere bewara. Kasadayana para pamiarsa kumargi niat nage nu kagungan hajat teh bade ngaruat ku kituna sim kuring bade ngawartosan ka pamalian. Upami bade mulih upami bade teras margi ayeuna parantos tabuh 12 wengi larangan nu ngaruat mulih ka pameng bilih mendak bancang pakewuh di jalan. Anggeus Budawala biantara saheng ku sora jelema aya nu obyag rek baralik, aya nu kalah memender tempat diuk. Ari kuring tadi nama rek balik memeh jam 12, tapi piraku ucing ninggalkeun paisan lauk kitu wae. Lebar temen ngojang sakileunjangna ditinggalkeun nyorangan di panglalajoan. Mangka manis sakitu gegeutna, sakitu dipeperketna muntangan kawas nu sieun ditinggalkeun. Bade mulih. Cek kuring kalah gideug bari anger tungkul nyaan budak lungguh teu wani nenjo beungeut-beungeut acan. Bangunna mah ieu parawan teh teu meunang pisan luntak. Kawasna lalajona ge kabur sieunneun teu meunang ku indung bapana. Nonton wae teras. Cek kuring manehna ungeuk leungeunna beuki rosa silih rames. Tapi leungeunna anger tiis, padahal kuring mah geus samar koleseh. Hayang kedewek mun kana dahareun mah. Rada ngarandeg nyekel leungeunna basa leungeun kuring kerasa baseuh. Direret lenyap. Hate ngalenyap, tetenjoan teh getih, leungeun kuring aya getihan, teu karasa geuwat di betot. Tapi teu sing geuning, leungeun kuring teh garing. Gap deui hideng nyakel leungeun mojang lenjang, nu beuki tungkul wae. Geus beuting mah jelema loba nu nunutan. Ayeuna mah leungeun teh wani nyampai dina tak-takna. Tungtung ramo hideng nyorosod kana dadana. Nu dicekel nyengkikik atoheun irung antel kana cinung bulau hayang nyium pipina. Seleksek bau teungeunna. Moal salah budak nu diharudum sarung tah nu itu teh. Tina sarungna ge geus katara. Jolna ti dinya ambean teungeunah teh. Galura rasa meh teu kabendung basa leungeun mimiti nyekel cangkengna. Hideng beroperasi ka sakuriling tetangga cangkengna. Manehna cicing we henteu obah. Budak nu dihareupeun mimiti tinggal loler dina kursi. Dai we tetenjoan rada caang da patromak henteu kahalangan ku sirah maranehna. Kuring ngagebeg. Cinung bulau teh bet asa semu beureum. Kawas aya getih nu maseuhan ka dinya. Tapi kuring geuwat ngicep sababaraha kali. Eueuh geuning
tetenjuan kuring we meureun nu mimiti lieur rieut kudu aku tilu. Rieut dumeh biasana wayah kieu teh geus ngimpi dua iangan, ieu bolotot keneh. Rieut ku galurakna rasa anu beuki naek, nyedek ka luhur, ditelek-telek, teu singna getihan, cinung teh anger bulau. Uyuh ah. Kuring mimiti sesek, Mangga. cenah ngaharewos, manehna cengkat, kuring ngaleng, cindungna dicekel, ngeruban beungeutna, si lucu, si lungguh. Leumpang antare, ongkoh ku kuring diajak lalaunan, basa diajak muter ngaliwatan masjid, manehna gideug, Nah, cek kuring, Sieun. tembalna alon. sieun kusaha. Sieun pendak sareng apa? Sok netepan di dinya. Pokna, bener cek sangkaan, pasti manehna teh budak parawan anu dipingit pisan. Lantaran manehna embung diajak jalan kadinya, kapaksa di bawah lempeng. Di mana Bumi teh? Caket jembatan. Tembalna deket jambatan. Nah, da deket jambatan mah taya imah. Moal kitu anu beh dieu eunana. Da piraku deketeun jambatan pisan mah. Paduli rek di mamana imahna ge. Moal kepanjangan wawuh ieu. Sieun ku indung barudak. Nu penting mah penting ieu kuring bisa rerejengan jeung manehna. Hareupeun hiji imah jegog. Anjing ngagogog, terus ngagogogan. Sakitu geus diusir teh, keukeuh we ngagogogan. Betata lepa ka anjing-anjing nu sejen, babaung mata keueung. Tapi silenjang henteu bangun sieuneun, antare we leumpang gigireun kuring, wanian si geulis teh. Anjing beuki rageg, babaung pika keueungeun, hate ratuh tutunggulan, hayang geragep, hayang geragep. Tebih keneh Bumi teh. Cek kuring, Nyakenik neui. cenah sidik ngirung, boa cindungna ditutup wae teh irungna songhek atawa suing kitu. Panasaran, kerewek dicekel tak-takna, beungeutna didangheuakeun, panon nelek-nelek. Wah, kuring atuak, becir lumpat notog-notogkeun maneh. Beungeut rengat, panona bolong duanana, dina sela-sela nu rengat teh ngucur getih. Jurig, jurig. Kuring lumpat ti kajauhan kadenge hawar-hawar suara manehna. Akang. Akang. Cenah kuring tuan ningali ieu, beungeutna ngalangkang deui, rorongkong rengat tina ku getih. Ayat-ayat Quran ngadadak paroho deui, ayat kursi anu biasana apal, ngagolontang ngadadak poho. Poho mimiti-mimitina acan. Rasa katenjo aya nu tumpak kareta mesin, teu antapara gajleng kuring asup kana boncenganana. Kang, tulungan kuring. Kuring diudag-udag jurig. Cek kuring uraha hareho, hadena bageur manehna teh ngaboseh tarik, geus jauh kakara kuring wani ngalieu. Nu akang-akangan kadenge hawar-hawar, tapi basa dilieu aya sasaha. Buluk-buluk cerengkat, wani beunta, beureum bari nyuuh kana tonggong ngaboseh. Di mana aya jurig? Cek manehna, Awewe Kang, bareng rajo wayang. Awewe lenjang, kulitna bodas. Nya, cek kuring, eta mah atuh Neng Parini nu maot maehan maneh alatan bogoh ka salaki batur, ngaragragkeun maneh ti loteng imahna. Karunya teuing. Uning, akang uninga. Puguh we da urut ka bogoh akang. tembalna. Bari can nyaho ge kolot atawa budakna, kuring hideng akangkeun. Keun we panghormatan ieu nyebut akang sote. Selamat dieu we nya, rek mengkol. Hei, punuk-punuk cengkat, atuda dieureunkeun teh di dapuran abi pisan. Sieun Neng Parini udag deui. Ari akang bari ka mana? Cek kuring, Nyamper Parini. cenah,
Ret ngalieu goak deui kuring ngagoak beungeut na rata tayana naonan. Les kuring kapaehan. Ingat-ingat geus aya di imah pada nyiceuhan indung budak ceurik gigireun. Alhamdulillah kuring salamet. Unggal malam Jumaah di RT kuring rereongan nahlilkeun Neng Parini. Muga-muga sing sampurna arwahna ditampi ku Gusti Nu Maha Suci. Ulah marakayangan deui. Horeng cenah Neng Parini teh bobogohan jeung guruna nu geus boga pamajikan. Maranehna milih paeh babarengan batan teu laksana. Abong dunya. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, pirang langkungna sim kuring nyungkeun dihapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.